Ai eueuh nu eleh mah kumaha atuh. Kaula teu eleh itu teu keok. Padahal babari ngelehkeun nu kitu mah. Di kumaha atuh bejaan? Kulub sampeu, Tuluy, dikulub sampeu teh tah. sanggeus dikulub. Tuang we. Panjagjag meusan. Nepi ka teu nyambung kitu. Aduh, raos teh. Kayu agung paparwit sami rempel gudung rempel samia pang-pang sekar mekar inggalihe inggalihe pandele si pandanarum si pandanarum banglus lampahipun perangna antawis alangka sareng nagara Kiskendar sabadana gugur kumbakarna aya dua putra kemar kakasih Aswani kumba Aswani anu nolak kana kapalaida samuka nyata alim perang anu kiwari dilebetkeun kana obak itu kayaanana Kakasihna Aswani kumba Aswani anu kiwari ieu Aswani kumba ngahaturanan rayina ieu ulan ka dieu di lapar Kang. oh sarua ai di jero tawanan mah kieu Kabudayan kesenian jasana sanes lumayan pokok yang hiburan Pak Haji Sidik marakakeun duduluran muga-muga Kangjeng Rama anu parantos aya di alam barzah pangaresa Kangjeng Rama Arya Kumbakarna mugi ditetepkeun dina tempat anu nikmat mungguh Pangeran Kanca margi murni pisan ti mimiti niat dugi kaangkatna dugi kagugurna teh sanes rek melaan kamurkaanana si urang tapi rek melaan negara jeung bangsa ngabelaan lemah cai ieu sasat mere contoh ka urang sarerea ngan ieu teh patongong-tongong keneh jeung kahayang nu jadi adi
numatak ayeuna dek disyawalakeun ku kaula kaki adi menta pangrojongna ti sarerea batur-batur ditawan yap adik ka dieu de mun urang liliwitan tang sumoka marina naon Kang urang badami ngeunaan urang we urang perang tibatan urang nyang syara ama di dieu teu bisa kelanan dieu keula lain jahatnya si Uwa komo kadengeun-dengeun cacak anak ke urang dihukum ku mung-mungna perang wing dah pikir ku akang ieu teh lamun urang milu perang da matina ge mati konyol ieu teh teu nyalahkeun akang kumaha tuh jalan kaluarna kelana Ningaukana ayeuna gelar kadar palurah kesenian Sunda Purwani urang sabangsa Ibu Lurah Serang Mekar urang sami raksa Siriksa jroning ati Bapak Yesapian Batang Tebaga rasa dengki Ari Pawahid Ayana Sanajan labakan nyeri muntangka Gusti Yang Widi Ibu Hajah Nini Muntang Gusti Yang Widi Loba kumaha Haji anu Du Gusti Nu Maha Suci Pak Haji Sidi asap dampak di Abdi gemping sabat wanci Ari Junaria aya Mugi dikiatkan diri tebih timur Kiri dengki urang subang Tebih timur Kiri dengki Getar yang kabereng Ari rendah hidung Getar rendah kayas Ari rendah kayas Rendah kayas Da sulam tangan batu tata Beki
kena dihin pinasti kersah yang widi wis kena dihin pinasti kersah yang widi Aswani kumba-kumba Aswani putrana Arya Kumbakarna masih kene sekeseler alengka di daerah Panglebur Gangsa aya ditawanan dina waktu ieu ngandika kumaha Kang ieu teh aya naon wing jeung lapar jeung naon geuning di jero tawanan teh dibere daang pinuh ku serah deungeuna ukur angeun meuni teu karasa uyah gula Kang tah kitu nu matak teh oge hasil tapakur nya hasil tapakur hasil mikir nagara urang anu sakieu keur harenghengna nagara Alengka Dwirja pajejeut tina sagala rupana keur kucrut keur kusut ekonomi ruksak birokrasi hukum politik keamanan merajalela na kejahatan potensi kriminalitas can ditema ku bencana alam ta ieu teh sabenerna Ki Adi dina katerangan ieu teh natrat kajadian anu model kieu teh ieu teh tanda-tanda bukti ayat-ayat pangeran teh teu bohong yen maha benar Allah dengan segala firman-Na. Yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema. jelema nu teu malikir Heeh. Can pencemaran lingkungan. Anu neangan untung tina enteng. Nyieun kasempetan di jero kasempitan loba nu nguseup dina cai kiru. Ruksak we ku ayana ieu kajadian teh wah beuki tambah-tambah teu pira tina soal pribadi pan si Uwa maok awewe nu boga salaki maling Dewi Sinta ieu garwana Barakatakrama Batara apan tina pribadi mamawa ka nagara tah ieu sing jadi contoh nu patotos teh lamun urang jadi pamimpin lamun urang jadi raja jadi kahayang pribadi ulah dibabawa kana kahayang raja kakeheul pribadi ulah dibabawa kana kakeheul raja ta ieu mamalana ieu apan anu cilaka mah nu teu mais teu meulem Ki Adi nya oh ari kahayang geuning rakyat dikakayak ai geus jadi geuning sakarep ingsun ta eta jadi kumaha aing nya gitu tah pikeun kaluar urang tina ieu jero tawanan hiji-hijina jalan lintang ti urang sanggup perang teu Kang kuring teu satuju perang mung
mati konyol Kang sabab lamun urang ayeuna ancrup kana pangperangan ieu teh secara teu langsung urang teh melaan kana kamurkaanana si Uwa melaan jelema salah konyol teu mati syahid teu hararayang teuing teu kapikiran ku udung ai teu hayang dipentung mah ku udung nu salah dibelaan Innamal amalu biniat mal amalu biniat saknyana ari amal-amalan teh kumaha niat nah niatna urang kapang perangan teh dek melaan kamurkaan si Uwa apa rek melaan lemah cai urang dibawa kana jalur kanagaraan we urang salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun kana harkat darajat negara lintang ti urang salaku sekeseler negara anu kudu melaanana melaan lemah cai ibadah kene kusaha deui ai lain keluargana Batara Rama teh Batara mawa pamadegan anu utama eta oge tapi bongan ngalini negara Alangkadirja nya kapaksa urang teh ngalawan Batara Rama teh bongan ieu negara urang dilini namun disebut jalma munafik ari papatah Batara Rama digugu ai jelmana di perangan di dieu urang kudu bisa mertahankeun budaya teh agama mah tarima agama mah dan nitah bener nyarek salah tapi ai budayana urang Ayodya mah budayana urang Kiskena mah entong da urang oge ngabogaan budaya apa henteu budaya nu pangkolotna naon cing naon calung lain Tarawangsa lain reog lain Pancasilat lain pantun betot lain domret lain naon atuh budaya nu pangkolotna teh bahasa tuh budaya nomor 2 kan jadi nu pangkolotna budaya teh bahasa sabab bahasa nu bakal ngaraketkeun kana rasa anu apa kana bahasana bangsana ari budayana urang Ayodya mah budayana urang Kiskena mah tong dipake ku urang bedieuna pakaian da urang ge boga pakaian pribadi khusus urang Alengka oh jadi orang teh loba terobsesi lamun kitu tuh loba terkontaminasi ta jadi agama mah tarima dati pangeran teh mati Allah mutlak absolut dogmatis oh nya ai maneh narek ngadadetkeun budayana ka urang mah naon cek urang keheula airek ngalini budaya urang mah oh loba anu simpati ka Batara Rama nepi ka budayana dipake budaya urang diharamkeun tah pan keur dieu eta otakna keur dieu teh nu kitu teh nya tapi tetep anggapan anu lian mah urang teh melaan kamurkaan si Uwa da samuka keun batur manuduh mah sabab urang mah percaya yen pangeran teh ci ieu ye cikolot tapi ulah dibejakeun deui era
naon wanahnu aqrabu ilaihi min habli warid urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara tapi urang jeung anjeunna geus teu aya antarana deui. Allah mah maha dina sagalana maha uninga bujang hingga kana lengkah wujud manusia sanajan kana utekna ati uningaeun nu matak niatan melaan nagara jeung bangsa. Oh gitunya. Jadi lamun urang perang teh sanajan ku batur dituduh melaan dasa muka dan niatna urang memelaan negara tah. Ngabelaan bangsa, ngabelaan negara sugan we engke paeh urang. Ribuan urang ke bakal datang di akhir. Esa hilang dua terbilang tuh. Patah tumbuh hilang berganti teh mati satu tumbuh 1000 tuh itu sok nilai-nilai juang dina dada Ki Adi pecenghulkeun lain dek melaan kamurkaan siwa sanggup nya lamun kitu mah niatna atuh sae pisan beureun urang heungan urang paeh ngora-ngora ieu edas itu si Adi lu takut mati muda ya daripada mati tua bari jeung doraka keur naon pokoknya mah saya mah banyak nu teu acan ka sorang jadi eta nu dipika cinta ku anjeun korbankeun kurban sagara nu dipika cinta nu dipika berat ku anjeun korbankeun demi negara demi bangsa sabab dina jero perjuangan ieu teh meryogikeun pengorbanan ai pengorbanan meryogikeun ridho jeung ikhlas ai ridho ikhlas meryogikeun karena Allah. Oh jadi di jero ikhlas ridho teh aya karena Allah nya heueuh da urang Yahudi ge sok barang bere ikhlaskeun ridhoeun tapi pan teu karena Allah. Oh iya nya. Kitu sanggup perang. Sanggup atuh lamun kitu mah carana Kang heueuh nya negara urang lemah sae urang da urang teh dahar di dieu nginum di dieu jadi di dieu tuh. Nya ya jadi sanggup lah lamun kitu mah urang bareng nyaan tega lara tega pati tega sumpah ya jadi satria Ki Adi. Nuhun. Kitu jiwa muda mah jiwa pahlawan mah kitu daripada urang ayeuna konyol mati di jalan ngajongkeng we alatan weureu teuing inuman atawa kabakar hate tina inuman atawa ekstasi magadon eta awak dikorbankeun kanu kararitu di mana nilai juangna sabab lamun urang terlibat kana inuman keras ekstasi jeung magadon sagala rupana hiji bakal ngaleungitkeun rasa kabangsaanana kadua anu pokona pisan mah bakal ngaleungitkeun rasa keimanan jeung katakwaan kanu kawasa kaduana nu tadi rasa kabangsaan katiluna nyaeta rasa solidaritas bakal teu aya silih asah silih asih jeung silih asuh bakal tumpur dina wujud di mana geus kitu urang bakal jadi runtah hirup jadi sampahna masyarakat nya lebarnya aduh Kang si Uwa tuh nu matak abeh teu diteungeulan urang sanggupan perang jadilah kumaha lamun ai datang ai jekuk geuneng akang dek eta bangsat bukakeun panto besi bangga hingga aduh Aswanikuma
Nyo ieu aing saha asmani. Ngahacurkeun semahaturan rawuh wa Prabu. Diuk ya tuh. Nyakang. Wah, nanaonan Bangsat sian nyebut nanaonan. Paralun maklum kasuhun nu ninggalih nu dipamriha puntenna anu ditedakwa. Panuhun ulah bade getas harupatin putra bade sasangem sanggup perang siap bangsa. Ngomong. Iya. Tesudi abrig-abrigan aing ngaku anak lamun sia mumul perang bangsat. jeung lapar jeung ditenggelan Kang di jero bui ceni. Nah sia teh nyemah Sadaya-daya wa tong digebuk. Ngahacurkeun semah baktos wa. Ampun wa diuk sia. aduh Kang we ngasakedeung ditenggeuna. Eling ka alam wiwitan hirup kamalina tawangka alam akasan pasti mau kalalan jauhan anggur sing rintit taliti tekad ucap bear budi Pak Haji Anu hirup sugi ku pangarti bari takwa bayang widi Ida sini dong buka pintu awak naon kumaha di pawanangan bedah jadi pasangan Mahasur Kang Usman Ciamis ulah nyeun kaawonan sabab Dewi di Pangeran sabab Dewi di Pangeran Sai kopi partur kita kopi atuh sing boga ka era we tuluan ulah rasa pangulungan era ku Pak Haji Sidik besokna moal langkeun Maha Mageung salamina Kang Dadang Copeng wa omong Cipadarang kurang di dunia kurang kadupangga tenukonan Mahasur aing Sobian di Batam ngaliwatan wates wangan pasti diri nadiliwat cek ramai gedar pasti diri nadiliwat Kaget ku nirahan ningali ingkang sampun prapta ningali ingkang
Prabu Rahwana anu dina waktu ieu nepangan dua putra Kumbakarna anu aya di tawanan ngandika aduh ya Aswani kumba Aswani nah bapak sia terjadi contoh nepi karuksak awakna leungeunna pegat suku buntung leungeun eueuh celirawing perang melaan aing ari sia anakna nepi ka eueuh karep daya mikir syata Aswani kumaha tanya negara nepi karuksak awut-awutan ari sia ngajedog wae mana tanggung jawab sia ya deui ai ngadon tega ngajedog di tawanan bari jeung ripuh barang hakan teu malalikir sia teh kabina-bina teuing kurang ajar ayo dek kumaha ayeuna buru-buru atuh Kang caritakeun paralun maklum anu kasuhun meninggalih nu dipamri hapunten anu ditedakwa kalayan wilujeng sumping putra hasil sawala sareng pun adi tiwengi keneh da putra tete acan monok ieu teh kumaha panginten katingali ku uwa panon dekok kurang monok neda da puguh teu aya nu ngeunah geuning karasa sia ha tah hasil sawala wengi sareng pun adi teh nyaeta putra dina waktu ieu nangtoskeun nasib putra maksad mios ka medan laga init ka medan jurit lumaku ka medan tempur bener sia ngomong eta leres pisan laras wa putra teh sangem perang dina waktu ayeuna mamangga wa ya lain basa-basi sia sanes teu nyungkun kunyuk henteu wa cilik putih celak herang putra teh dina waktu ayeuna ridho mios ka medan laga bener teu pino ngan ulah kadenge cara bapa sia dina waktu rek init lain rek ngabelaan kamurkaan aing cenah ha eta nyinggung keneh ka aing kadenge ngomong kitu ayeuna keneh gugur sia disapatkeun beung wae ha teu pino damel make implik-implik rek belaan negara jeung bangsa sajabana ti eta lain dek ngabelaan kamurkaan aing kadenge kitu ayeuna keneh sapat sia beung imbalan anu penting mah putra mios we kulan sanajan engke dina waktu perang kadenge ku aing bejana ti ditu dek ngabelaan lain dek ngabelaan aing dina harti aing bakal nyokot sia ti pangperangan imbalannya atuh wa hapunten da kaula teh sok ti caletot sateu acana iya aing cadu make jeung kudu ngahampura jelema anu penting sia irit ka medan laga bener sakali deui aing nanya sanggup perang sangem sia sangem wa sakali deui sangem iya bengah amar watas bengah amar watas migahna ka kiri-kiri laki aten nera ya ingkang hamidanget ya
Syukur bagja kumbayangan aswani kumba aswani. Lamun maneh ayeuna geus kitu ayeuna samemeh indit. Urang barang daang heula jeung gua babarengan. Urang dahar heula anu nikmat. Aya tuturkeun aing. Wala dia bala tamtama geus siap. Aku kituna wayahna. Pin kumaneh aswani kumba. Ini ditunggu ku aing barang hakan babarengan. Salamet Kang. Heeh, itu. Tapi tecepe kan dina hate mar niatna urang marek melaan nagara jeung geus tong tarik teuing. Tong tarik teuing bisi aya lonok hejo. Cak-cak bodas urang genti wae na mun lonok hejo. Nuhun tukang bunga dina hate ayeuna mah urang miose ka pangperangan cenah geuningan si Uwa teh dek mere daang heula cenah nya. Heeh. Hayu atuh Kang urang ini tah. Thank you. Katempo nu jadi adi geus bunga. Geus berag. Nuhun. Semangat. Si Uwa ai uing sanggup perang mah meni bunga. Tapi da tetep ai dina hate mah niat dek melaan nagara jeung bangsa. Sabab aya nu ngarojongna Kang Ayi Sopian di Pelabuhan Peri Internasional Batam. Wilujeng nongton nya can Pak Haji Sidik ti Jono Maagung ti Bogor King Panjang Yosua di ujung Berung Asep Dampa ngirim lauk Pak Haji Bahro Asep Halim doana we ti sarerea Kakang Jajang Sari Jadi kitu nya yang atin Pak Wahid ngiring ada rukun Kang sadaya Muniran serangan pastina sampai panggil kesenangan tang tutang
sareng sena tuang leut dijamu aswani kumba-kumba aswani mingpin wala dia bala tamtama samata sikap pedang tamsir garami carasa panah limpung ngajug-jug gunung suwela anu dina waktu ieu Prabu Dasamuka bunga kuayana ieu dua putra Kumbakarna aswani kumba-kumba aswani angkat tipu serdayeuh alengka tamur ngaguruh uyah-uyahan ulah dia bala tamtama tapi parantos titiasa dihindarkeun deui yel-yelna teh tetep rek ngabelaan nagara jeung bangsa Sangkan wujud harapan makmur dina keadilan mereka mana eta salira teh meuni aduh palawargi sadayana anu sami-sami nyaratu nyaraksian kuring rek ini kapang-pang nama kapang perangan maksad teh uing tipeng alias sudah dek milu kapang perangan ayeuna ngan mihape hitar letik we paragi ngoroncong paragi hiburan aing dina lagu Bengawan Solo Bengawan Solo teh anu kata-katana Bengawan Solo riwayat Muin tah kitu doana we ti sarerea urang di pangperangan teh cing mencit cing menang ai uing mun balik deui ka lemur meureunnan pangkat uing teh jadi nalo jadi naik kitu tah lur majuan mulai tiran pilari makan hidup pangeran Wayang teng anu penampan manusia nu kumandan lampawan tong diserang
sapane kumba-kumba aswani. Kang Iya. Kangjeng Rama ge di dieu nya gugurna teh Heeh. meuni jadi sabiwir hiji Kangjeng Rama melaan nagara jeung bangsana lain dek ngabelaan gugurna si Uwa. Tong tarik teuing bisi kadengieun. Keun bae da urang mah dek paeh. Kagok. Aya pamimpin teu ecreug teuing. Egois. Arogan. Kabina-bina teuing nya boga uwa teh. Mentingkeun diri pribadi. Ai nagara jeung bangsa awut-awutan diantep. Eueuh hati nuranian. Engke mah di mana aya pangabutuh antep tong didenge. Tuman. Ulah gitu. Ulah gitu. Lamun urang nyaritakeun bab kahadean eta hate ulah goreng. Lamun aya jelema nu kitu urang jadi goreng atau jadi pindah hate urang jadi goreng doakeun ku urang eta nu kararitu teh cing baru soleh. Cing buru-buru geura soleh, cing buru-buru geura salaladar, cing buru-buru geura baralik deui kana fitrahna. Sabab aya hak jelema mah pikeun husnul khotimah. Ai husnul khotimah teh naon? Alus katungtungnakeun. Alus katungtungnakeun teh kumaha? Tah heulaanan pagawean nu sautak saeutik sapopoe. Kumaha? Angeuskeun. Sapertina urang ayeuna ieu ngadongeng panggih jeung batur, tuluy tungtungna teh jadi goreng, ta eta teh tungtungna naon? Syu'ul khotimah teh goreng mah. Lamun urang sangeusna obrolan teh tuluy saling hampura di mana aya kasalahan ulah jadi naon-naon syu'ul khotimah. Ulah syu'ul khotimah tapi husnul khotimah. Lamun urang barang bere ka batur ridho ikhlas karena Allah ulah diomongkeun deui mun teu dibere ku aing sia moal nyatu tah teh goreng katungtungnakeun. Sedangkeun pangcilaka-cilakana jelema di mana misleuk tina ibadahna, di mana misleuk tina pangabdianana. Kitu. Ulah urang micinta kana kahadean tapi urang ngagogoreng batur ulah teh. Keuna dina ngagogoreng batur mah geus diwakilan ku Quran. Naik Quran kungsi ngagogoreng batur, apan Fir'aun diomongkeun. Apa Namrud diomongkeun. Abu Jahal. Tuh. Hapan eta mah contoh da urang ge ta urang mah ulah ngewa hate. Kumaha lamun karatan tangewaan teh. Keun bae. Da cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna nana. Nana mana si muncang nu sok nyeunan sapatu? Sia mah. Kitu. Coba ceuing. Dulu itu saeta. Wih, ayam monyet bodas ka. Uluh, hush. Alah, meni lucu kitu monyet buluna Kang. Tanyakeun daekeun dikut-kut. Waduh, ieu meureunnan anu kasebut ieu anu kakoncara aya monyet bodas ngan hiji-hijina ngaranna teh omannya. Oman batu? Eta mah pengusaha atuh.
Iya Oman, lain Oman tapi Hanoman. Woi nya Hanoman. Saha sia ngaran teh? Ngaran kaula teh Aswani Kumba ieu pun adi Kumba Aswani. Gerabelaan Wasia. Anu ngaran Dasamuka. Nganatrat sejarah deui. Naon? Yen anu goreng lampah moal salamet. Anu goreng laku moal aya panghampura lamun teu tobat. Ya, Hanoman Naon? ulah kompet daunkeun uing jeung uwa. Beda hulu, beda pamikiran. Beda pamadegan sanajan kuring sagetih jeung saturunan. Meureun di dinya mah leuwih deukeut ka Batara Rama. Sok narima patwa-patwa didikan atikan boh lahirna boh batina. Wah, sia mah bangsa buta deui. Sakali buta mah tetep buta. Tah ulah suudon kitu man. Teu nyahoan maranya si Oman mah. Ulah ditinggali butana yo. Oman sanajan tina bujur meri ari enog mah cokot. Da vitamin teteh. Ulah si ai meri batur mah. Tapi heueuh nya. Kitu. Tapi sanajan tina bujur kiai ai beye mah koneng entong da eta mah nu kitu mah kokotor. Entong tina bujurna mah tina lisana dangukeun. Kitu. Kaula teh niat teh perang teh lain dek melaan kamurkaan Dasamuka Tapi santeuna deui. Ieu teh mangrupakeun hiji hambatan deui pikeun nyokot Ibu Sinta. Ieu ai ku kitu teh mah ngan ieu nagara uing ruksak. Jadi anu sinekna musuh anjeun saha? Musuh uing teh uwa uing ngaranna Dasamuka. Atuh lain wa maneh we katu serang podaran kitu. Tah bonganna ku ayana laku lampah uwa teh maneh jadi datang ka dieu. Lemah cai uing teh didampal ku anjeun nepi ka diruksak. Tah hartina anjeun teh leungeun-leungeunna Dasamuka teh anjeun. Wah jadi lieur ieu. Da agama mah lain keur nu lieur. Keur nu mikir Aya mah tangtukeun nasib. sok. Allah tong loba bacot Oman. Wah, kadeh. Hebat euy nu kadenge ku dewek. Perlu dicatet tah. Perlu dicatet. Dina ati sanubari eta dua budak eta sanajan awakna gede. Da umurna mah sahana pun dewek teh. Budak kamari ieu tapi eta tekadna euy buleud. Tekadna rek ngabelaan nagara jeung bangsa. Lemah caina diruksak. Semangat juangna ngagedur. Tah cing nepi ka kitu euy warga nagara cecah. Ngabogaan rasa tanggung jawab. Sanajan urang ayeuna jadi warga negara, kaayaan negara henteu perang, ungah poe ge sabenerna mah perang ieu. Elu. Perang jeung pangabutuh. Jeung kasusah. Perang jeung kokotor. Nya. Rupa-rupa dalam nu merangan kana hate teh nu mata kudu berlindung nya kitu. Kana rahmat pitulung Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nya gitu dah. Hanoman, Iya. tega lara, Tega. Oh, weh. Wih.
biasa. Hush. Lain heureui ibu benyi teh. Usian ieu leungeunna. Rada ngahulang si Anoman. Nyerinya. Yo udah ditunggu. Cuk geuning. Syukur deh. Wait. Wait. Wadah kuat oge euy. Iya, wait. Wait. Iya. Rasakeun kurajan. Wait. Iya. Wait. Hei Aswani Kumba, tenyol adi maneh Kumba Aswani sampun wasing pati. Tenyol sia. Siai pae euy. Aduh. Dek. Siapa pahit, sama manis, sabagja jeung satanggung jawab. Sabagja jeung sacilaka. Ayi mangrot digegel ku monyet. Akang bagja akang reueus boga adi gugur di medan tempur. Perlaya di medan Danalaga, pati di medan jurit. Hei Dasamuka Raja Alengka. Dulur tumpur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati adi mati kolot ngajolor. Rakyat pabalatak ieu teh yakin gara-gara sampean wa. Adi tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong da urang teh saguru jeung saelmu. Penasti kersayang tumampara. Ieu Aswani Kumba rakana lajeng ngalengkahan rayina. Atuh ku kituna da puguh saguru saelmu barang dilengkahan teh ieu tiasa jangira tangi. Dan lilir yang membangun. Lilir yang merbangun kayang impen sare ngalinu. Siapa biang Mercy? Nuhun. How are you? Fine. Thank you. And you? Selamat. Nuhun. Ayeuna akangeun. Hayo tinggalikeun. Kaget tenera. Ningali. Kaget tenera. Ningali. Kaget nak ka kiri-kiri lagi tenera. Ya. Ningali. Ya. Lan paingan kiri hartina gunung lusi cacing paingan nyata tersangka sarebuk sebarang nyamuk hebat eta mangkila ngebletok gunok lakina digegel ku aing goreja teuy hebat waduh awas bot beki dieu beki panas perang teh awas naon aya kitu tak ilmu teh nya matak ulah nganggap enteng teh
Apa sidik enggak jolor da sim kuring ninggal. Kungsi ningali. Ninggal abdi ge. Apa sidik? Eta teh goler. Aduh. Haling pot. Langsung lah tuh. Kade ulah lawan ulah ngap enteng. Aya kitu ilmu adi lanceuk teh ta. Nya teu disangka teh anoman. Iya. Dilengkahan teh bieu teh. Kusaha? Ku lanceukna. Dilengkahan, hirup deui. Iya. Mode pun lanceuk. Kumaha? Basa ngalengkahan ucing. Iya. Dilengkahan joboros teh ngajuru. Udah ucing reuneuh. Hah kitu. Syukuring oge. Hali. Hali. Sae. Doana we bilih kirang tanaga samat abdi 3 kali. Nya bilih peryogi beulem gurame. Ya, Kang Didin gitu. Ya. Woi, sapi ho. Waduh. Luar biasa dulu. Irayina ngagajleng ngalengkahan rakana. Woi. Sia. Woi tuh. Wah, aduh. Aduh, ya. Aya akang silaing salalamat gitu. Hah? Oh, tuning ke akang silaing jang. Waduh. Ini tos lami urang teu tepang. Alah. Penting tadi babarengan sia teh. Kumaha? Pak, di pangperangan luar biasa, Pak. Kumaha? Aya keanehan kumaha? Perangna eta anak Kumbakarna teh. Aya musuh putrana Kumbakarna. Ajaibna kitu tah. Ilmu pangeran mah. Kumaha? Nya keanehan. Buta teh 2. Heeh. Ngaranna teh Aswani Kuma Aswani, gelut jeung Anoman. Heeh, tuluy wah aneh, Pak. Ai. Ari anehna teh kumaha? Gelut. Da gelut mah teu aneh, biasa teh mah di pangperangan mah sanes. Keanehanna teh bin ajaib. Bukan daripada yang bukan-bukan. Tobat. Bapak jangan marah. Ini di pangperangan. Bapak bisa dibunuh. Tuluy pae hiji dilengkahan ku adina cager deui nu hiji deui. Pae hiji lengkahan deui ngan kitu we jeung kitu Pak ieu teh moal aya jelema hideung. Maksudna teh meureun moal aya bule hideungna. Tak kitu monyet hideung. Ieu mah jelema hideung. Jeung anehna teh deui aya monyet jiga Bapak. Sia teh kumaha ieu teh? Duh. Wah. Tuning. Pak Anoman ka dieu, Pak. Waduh, wah Semar. Kumaha?
Kaulah teh asa kateter itu. Kalau lain kateter ku gelutna, ieu ku capena, ieu leuleus ieu. Ai eueuh nu eleh mah kumaha atuh. Kaulah teu eleh itu teu keok. Padahal babari ngelehkeun nu kitu mah. Di kumaha atuh bejaan? Kulub sampeu, Tuluy, dikulub sampeu teh tah. sanggeus di kulub. Tuang we. Panjagjag meusan. Nepi ka teu nyambung kitu. Aduh, raos teh kulub sampeu teh dibanyur ku oli. Ngeunah Nyanteu da oli. Duh. Cing pingkeun mah cakar tuh man. Gerak kapokeun. udah ngajen ka uwa. Kumaha? Ieu hese ieu wah. Eta dua budak teh sarua elmuna. Ai paehna mah babari. Paehna babari. Udah digegeti korona atuh. Ngan dilengkahan hirup deui, hirup jadi hirup we duanana. Kalengkahan can. Mode abdi jeung sidawala kitu lamun sidawala gering lengkahan ku abdi. Nya. Tuluy ngising. Gitu. Ngan di mana kalengkahan dewe ku sok dirawel. Udah doraka tuh. Aduh, ampun aing. Nyakit saya tuh. Maksudna cing nyuhunkeun bong-bolongan. Wah, ieu dang. Ai dewek mah bisa ngabejaan. Ngan dek ngabejaan teh kanu apaleun. Kumaha? Tapak meri dina leuwih. Sanu bakal nyahoeunana. Tapak si Dodi. Tapak meri dina leuwih. Tapak ari dina leuwih. Tapak ari jeung tapak otang nama kaciri atuh. Nya. Ieu mah nyaritakeun Aswadi Kuma lain arina teh teh ah. Tapak soang dina bantar. Tapak soang dina bantar. Saha? Saha nu bakal nyaho kana hatena kangkung? Saha nu bakal nyaho kana hatena kangkung? Lintang ti nyiksi kanana. Apan kangkung teh sok dikeuretan. Teu, taroskeun ka ibu nena. Margi anjeunna mah sok nyeun kiripik. Teu nyala rambung sia teh atuh. Gitu tah. Ana kalila-lila waktu. Menta buktikeun we. Sumuhun da moal aya nu apaleun deui kana ilmu anu kitu Lintang ti Gunawan Wibiksana. Da eta mah urang dinya. Wargina. Ngan moal ngabejakeun itu ka anak. Sanu teu nyaah. Sanu teu nyaah. Ayeuna mah langsung ya ku bapa. Margi itu waktu samporet. Dalam panjang keneh waktu mah tiasa anu mah teh ka itu sakedeung bila teu dikainya. Tak aya kitu dewek teh euy. Cek aing oge. Nepi ka ngilu ngatur teh si goblok. Tak kitu, da keseleun teh pamirsa mah. Hayang geura tamat pamirsa. Kitu, Pak. Upami palai eleh, Ya. jadi teu Gunawan Wibiksana yang ku Semar, heukeun bae da eta mah sah-sah wae nya. Tong ngararampak ya. Tah, carana teh kudu paehna bareng, ulah beda sadetik oge. Wah, ieu udah di. Paehna kudu bareng. Kudu bareng. Dua nana ulah aya nu beda samenit oge, sadetik oge. Kudu bareng paehna. Moal hirup deui teh teh. Aya nya nu paeh bebarengan geuning. Aya wae. Kajeun paeh patunjang-tunjang cenah lagu naon teh geuning. Dah eta dina lagu Murag Kadu.
Ya. Pandina murag kadu teh boro-boro. Tidak gor sirahna pan pae bareng. Ngarti kaula. Kumaha? Ulah pokoknya ngarti. Sok sakitu we. Anoman perbancana suta kaemut. Yen teu aya deui carana lintang ti kudu diadu kumangkeun. Didagorkeun sirahna antawis rayi sareng rakana. Atuh anoman emut kana purwa daksina. Purwa hartosna wiwitan. Daksina wakasan. Emut kana Ajit Triwikrama anoman salirana bisa ngagedean Lir gunung anakan. anoman ngagunakeun ilmu Ajit Triwikrama gangnya saperbala sewi. Penasti kersayang tumampara. Yaswani kumba. Kumba aswani diadu kumbangkeun. Inga paehna barang masing pati tumekaning proe. Woi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pahlawan alengka euy. Musuh sia didoakeun. Jujurna kuring mah objektif ngomong. Sama-sama makhluknya. Jangan gitu Hanoman. Jangan pilih kasih. Ieu teh dua pahlawan alengka ieu teh anu wajib dihormat ku urang. Da lain ngabelaan da samuka lain. Ieu teh melaan nagara jeung bangsa. Melaan lemah cai lain dek melaan kamurkaanana dasmuk. Gerapek pikir. Ya muga-muga we ieu dua pahlawan teh di alam barzahna cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah. Anu bela ka lemah caina, nu nyaah ka nagarana. Tah kieu ieu teh pemuda tuladan ieu teh. Nya kitu wajib ditiru. Oh. Hampura Cebon. Hampura. Teu sangka maneh sanajan bentuk kitu hate mah kasep luar biasa. Ih, barokana aduh aing kasep. Nah kitu jang. Mudah-mudahan we atuh. Ieu nilai-nilai juang nyata cing arareunteub ka nonoman-nonoman bangsa urang. Saolah-olah akang teh teh mere spirit supaya bangsa urang teh nilai-nilai juangna dina dadana teh dina mangsa ngeusian kamardekaanna teh cing leukeun. Leukeun atuh urang teh daek papelakan di gunung-gunung anu gunul, leuweung-leuweung nu geus eueuh. Nya kudu imeut. Nyaah kana lemah cai bebersih jeung sajabana teh geus tanggung jawab urang. Heueuh, geunah merenah tumaninah teh da keur saha da keur urang-urang keneh nya. Tah atuh ku kituna hapunten ti akang sapara kanca. Ila lampahan teh Aswani kumba gugur, kumba Aswani gugur teh sasatna mung duwi ka dieu kitu teh keneh da wengi minggu engke ge dipendak deui sareng akang. Dina carita anu sanes nya to be continue sabab ieu teh. Atuh ku kituna ieu lampahan teh urang pungkas ku Mang Teu Leutik Sisina Baransari tutup lawang si kota Katea geuning.